got so much more. You ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Perkenalkan abdi di kelompok 5 pada nampilkan drama nu judulna Nasihat Timbalan. Abi jadi peran Ina. Abi Nani. Abi Dina. Abi Ati. Isuk hareupeun Imah, Ani, Nani, Nina, jeung Ina keur ngumpul. Tekuk selila, Ani kaluar ti imahna. Ngadengi tilu sobatna keur ngobrol di hareupeun imahna. Hei, wang mau sebelah yuk. Ayo, mana nya? Anu ngeunah. Aya nu ngarungkeun di imah abdi. Senarieun tengah gerawan. Tadi namanya kagaran Ani, tapi Ani nak kaburu bijil. Ani aya acara teu. Teu aya balik kamarana kitu barudak. Jika nu eka Mau ngajak ulin. Abi mah kunanya hupel bisi Ani aya acara gitu. Udah biasa nama Ani teh sok ieu sok lomba acara wae. ayo nama acting heula di imah. Teu aya acarana naon. Ujug Nina ngaluarkeun ide. Kayak urang yen anu Balad-baladna jangan jailan eulan nu biasa sok ngalewat ke hareupeun imah. barudak uing aya ide ieu. Ide naonin? Pan biasana jam sakieu si Lela sok ngalewat ka dieu nya kumaha mun alurang ngajailan si Lela setuju teu? Ngajailan si Lela maneh masuk jayu jadi jelema teh. Nya aku naon? Tiba heula maneh maresep-resep teuing ngajailan batur teu berubah-berubah. Nah berusaha jeung nyadarkeun si Nina nu umurna geus 17 tahun tapi kalakuanna jika budak leutik. Nina maneh teh geus gede, kalakuan kitu teh kuduna dihiceun. Ulah aya kitu wae. Tuh dengekeun cek si Ina. Kuduna maneh teh leuwih dewasa jeung sikap maneh teh nu resep ngajilan batur teh piceun lalaunna. Sabab Nina budakna heuras mastaka jeung resep ngaganggu batur, Nina teu ngadengi nasehat babaturanna. Kalakuan Nina nu teu sadar-sadar tina kalakuan Allah sabututna. Akhirna Nani berusaha nyadarkeun si Nina. Jayul kitu emang bae si Nina, tapi mun kaluluwihan mah bener oge si Nina teh budakna bager jeung repeheun. Terus kunaon maneh teh gah pisan ngajailan si Lela, emang dia salah. Tapi sancek si Nani jadi urang mun ningali si Lela sok asa karunya. Karunya emang kunaon kudu karunya? Lela teh geus tebogaan indung. Si Lela sapopoe ngabeakeun waktuna jeung mantuan bapana dagang di pasar. Geus tebogaan indung si Nina langsung reuwas pas ngadenge kabar eta. Oh kitunya karunya si Lelanya. Nya atuh kuring janji moal ngajailan deui. Gitu, tapi mun bisa mah ulah kasih Lela hukum, tapi kudu jeung nu lainna. Tah kitu eta teh kalakuan dosanya. Maneh sagala teh kalakuan dosa we jeung dosa. Itu Nina geus tara ngaganggu Lela deui, tapi kalakuan